Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wastapun Dea Yulia Maharani. Tepangkeun wastapun Regina Nadiani. Abdi sareng Regina bade ngawawancara anu gaduh usaha pabrik kerupuk. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Aya naon cantik? Punten nyuhunkeun waktosna, abdi bade wawancara kanggo pangajaran bahasa Sunda. Mohon mangga. Dupi Ibu namina saha? Ibu Eha Julaiha. Tepangkeun Bu, abdi Regina di Mohon. SMA Jurusan naon, Ning? jurusan IPA. Oh, mangga aya kapregian kumaha ka Ibu? Bade ngawawancara Bu, ngeunaan pabrik anu ku Ibu tos dibangun di tahun sabaraha? Alhamdulillah parantos lami Neng ngawitan teh di tahun 1885. Ya kinten-kinten aya kana 25 tahunan lah pemikiran langkungna panginten mangga we etang ku Neng. Awal mulana kumaha Bu usaha kerupuk Ibu? Ya ngawitanna mah ibu teh da panginten zaman kapur mah nu di pilarian teh acis. Jadi kedah nyiptakeun pi aciseun. Ya mun cek bahasa Sunda zaman ayeuna mah kudu ngadamel lapangan pakarjaan. Itu katos Neng. Jadi ibu sekirna dina kerupuk kalarasan bapak ibu dina kerupuk. Jadi ibunya terjun we kana kerupuk da eta kemampuan ibu sareng bapak. Gitu. Biasa kana kerupuk dengan anu sanes kumaha? Ya kan sekiranya ibu karena kerupuk jantan bapak tiasa bapak suami ibu tiasa karena kerupuk ibu karena kerupuk nya entos we zaman harita mah anu tiasa ngahasilkeun kana acis itu acan aya mutan ka ditu ka dieu nu penting mah ngahasilkeun acis teu bisa nyuhunkeun ka orang tua intina mah sapertos kitu Ning. Ieu nami pabrikna pabrik pada suka ya Bu. Kunaon jasa sebut pada suka gitu? Ya itu mah parantos turunan mun ieu mah caur bahasa kerenna mah step generation ti luhurna gitu panginten gitu Neng. Jadi teu ngarobih nami ari pada suka teh pada sen. Tepangkeun abdi Dea Yulia bade neraskeun pertanyaan di Regina. Mangga. Suka duka ibu ngajalankeun usaha kerupuk kumaha Bu? Ya suka duka nama kahiji nama zaman kapur mah kirang modal, kaduana kemampuan tidak terlalu matang, terus nya aya tina sisi tigigirna mencek basa ayeuna mah dorongan-doronganana yang tidak memungkinkan dina waktu itu dina zaman harita gitu katos. Jadi maksudna teh lamun ieu mah teu aya sokongan hanya modalkan kemampuan teh nan kapanga bisa gitu nya panten eta nu paling utama mah tidak adana teu ayana bantuan gitu teu ayana bantuan Eta cara masarkeun kerupukna kumaha? nya cara makarkeun mah ibu milarian anu kersa piwarang icalan gitu nya saalit-saalit gitu namina ge kan merintisnya saalit-saalit teras ku modal kasabaran sareng katekunan ya alhamdulillah sapotos ayeuna kieu gitu. Nu janten dorongan ibu ngamajakeun usaha naon Bu? Anu kahiji panginten kadorong ku kaperyogian nu kaduana nya hoyong jiga batur anu tos usaha-usaha majeng anu tiasa memenuhi kebutuhan yang lebih dari hari ini gitu pang nama ada aya kamauan kanggo majeng itu intina mah eta nu janten semangat-semangat sakitu. Nuhun Bu kana waktosna, punten ngaganggu kana kegiatan Ibu.